Lamun kolot ngarep-ngarep ka hiji anak, pamulang tarima ku harta banda, pamulang tarima ku duit, pangrugi-rugi nah eta mah hadirin. Rugi. Barudak geus dewasa, baroga gawe, baroga penghasilan gede. Pas barudak rek maju, urang kaburu maot. Bagianana teh capena we hungkul. Da ngarep-ngarep harta bana na teh jadi anak. Anak mere mobil misil. Da geus teu genah atuh numpakanana ge, da geus kolot urangna. Budak ngirim sukro 5 kilo, da kalah main bal di jero baham teh nya. Geus teu teurakna nahaon da geus metik urangna ge nya. Pangmelikeun baju, jas make dasi. Keur ngorapan kasep ari geus aki-aki mah pan jiga me tuntuneun nya. Naon anu dipikabutuh tinu jadi anak? Doa jeung kasolehanana. Matak pangrugi-rugina anu jadi kolot boga anak sababaraha hiji, tapi eta anak anu loba teh teu mampu ngucapkeun Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gusti tamplokeun pangampura Gusti, kadeudeung kaasih Gusti kapun bapa jeung kapun biang. Sapertos daredeuna aranjeunna ka jisim abdi dina waktos alit. Lamun eta ucapan diucapkeun dina tiap-tiap beres salat ku anak-anak urang, waduh manfaat luar biasa tinu jadi anak. Tak ieu anu disebut anak soleh teh. Lain saukur ku kabeungharanana, kabeungharana mah keur diri nah hadirin.